Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik ternyata di channelnya Sundana Barudak Ludah. Nah, aing poe Sabtu yang geus biasa urang mah da poe Sabtu deui wae nya. Apa poe Sabtu? Lain larangan. Gawe libur. Libur poe Sabtu gawe lagi. Gawe libur lagi. Ya anggar poe biasa gini dengan urang mah gitu. Anggar biasa lah. Sudah kantor api. Tah eta. Biasalah. Tah eta. Pokoknya mah tanggal 26 bulan 8 2020 urang nyata ka kampung. Ludah. Oh iya, para layang. Nah, para layang. Latihan ya. Latihan atau latihan ada puncaknya di Batu Dua. Nah, gitu. Kan ayo pertandingan urang. Ternyata lapangan di Batu Dua. Oh, internasional kan itu. Internasional pokoknya. Nah, eta. Terus Kang Rondi? Oh iya. Kalau terus Kang Arif kalau wae jadi di nyawa katoga di katoga. Eta Allah menyendiri. Jadi serangan aja. Nah, kapan nih angan. Tapi mun urang geus galau ka ditu, lambung toga geus we. Pres sampai hana. Leungis segalana rupana. Tapi lamun balik ka imah, inget deh. Geus anu malah urang lanjutkeun nya ya. Aya. Kumaha eta kampung toga ningali kumah-kumahan segala rupana lah. Siap, Geus siap. ngeunaheun pokona mah tong hilap. tadi dia teh seur. Ayeuna satea can dugi ka puncak teh di dieu ge tiasa disewakeun pila-pila. Pila-pilana nya nu katinggal panginten taya ku kamera katinggal bae ditu di luar oge sami aya. Pokona upami bade anu ngabiskeun waktu di Sumedang ayeuna tiasa dipilana pila toga tiasa ka dieu pokona mah. Nya kitu nya panginten teh abdi. Urang lajang deui. Ayo siap.
Yan kemana dia teh korek nyusul atuh aing mah euy. Sarangan euy di dieu aing. Yan. Kemana? Aduh, Kang Yan. Mana? Di mana ye? Kayak paling kadieu lah kalau bisa tungguan sekedap kayak aya. Ya, cikurang ge pasti ngagalau udah. Hayu buru urang manten panas. Galau cikurang. Kang Yan, halo. Hari. Ya, ini saya tuh udah kumaha, galau. Ya, udah kumaha Kang Yan. Ieu larian kali itu ka dieu teh. Ya abdi ge pasti keur galau. Tadi kita sudah disebatkeun di anak-anak ge. Ke tempat nu galau teh contohna ieu teh. Abdi galau kunaon? Galau ku teh gaduh artos gini. Wah, seru di mana? Pabalatak tiga pinang. Gitu ah. Tah gitu. Mangyayan lain atas aya nambah ku abdi pilarian teh. Aduh, cabe abdi teh rencang tadi teh. Teh pilarian, oh nya nyumput sorangan. Tah eta. Aya daerah malah urang teraskeun wae nya eta ka puncakna nya, puncakna Kampung Toga nya. Margi tempat Nisma di ditu, sanes di dieu. Aya bolak-balik lah, ditulah pokona mah geus ngeunaheun. Nanya urang rek indit ka dieu ka Toga pokok aing eta barudak ka mana tinggalin geula Kang Yan aing barudak ka mana terus dia urang yang geus indit ka mana urang geus ka lokasi barudak ka mana eueuh gede jigana mah aya bahan di luhur nya jigana kayaknya urang lah kalau lah sugan aya barudak di ditu jigana mah nungguan emang geus pasti nungguan oke lanjut deui nya urang tangan barudak aya mah. Setempi orang mainnya di puncak ternyata Kampung Toga teh ya puncak Toga. Aduh, capek dengan barudak kalian bener. Bisa pasti geus pasti aya di dieu da barudak mah. Motor nama aya. Aya motor nama di dieu. Janjian di anak tapi kurang juga asa di dieu. Tah gitu. Aya mah orang lah barudak rame. Kayaknya lanjut deh kereta. Lanjut. Hari dah. Ayo. Geningan barudak geus aya di dieu. Ngararopi bala-bala. Padahal mah tong ngopi nu bala-bala nya, nu bersih-bersih gitu. Tah ingin pokona mah aya kapake di dieu teh kapal nya. Hei. Eta ka kamera heula atuh. Kita tadi di tangan anak kaya di dieu kumaha. Kopi ningali geus mayonan kieu, mayonan karambun gitu. Ayangna di dieu ieu geus ngopi. Pernah main urang lajeng-lajeng barudak. Iya gini barudak teh ngaropi bala-bala geus mah tubuh bala-bala kurang mah bersih-bersih padahal ieu. Bersih bala-balanya kan. Bersih pisan. Ampun. Nah, ieu tinggal rai jeung Raka tuh tukang ngarobrol naon bari wawancara teh. Aduh, ampun. Oh, ada hujan ya. Terus kumaha deui telis dia? Alhamdulillah namanya Bray Caang. Bray di Caang. Oh, nak kumahanya aku baru lihat surat ya. Sakitulah akhirnya orang ningalikeun salah wae ningali situasinya itu di Toga kumaha da bener enak bisa.
Toga ieu anu enak pisan nya dari kota Sumedang kayak tak can kota. Dah kumaha Kang Yadian Teh Alis sok bade saheula bebas abdi mah lah kumaha perkawis Toga tah Di sore abdi mah pokoknya di dia mah enakeun energi positif alamina masih karaos kana badan karaos ku terus kumaha ieu lokasi alam media karaosna Ini itu sambut positif pisan. Sebut kampung Toga teh mah. dari sakat orang ku abdi mah saudara rencangan orang dia toga deh totogan Gunung Gadung sebenarnya oh tuh bukan itu Soalnya naon aya patilasan naon ngodang teh. Patilasan Ciletik nu dihanap ya teh jadi peninggalan Pangeran Sumedang Kapungkur nyata seperti videonya aya sigrek ieu pengalaman kitu teh nya bangotong itu pengen tadi kayak urang lanjut ke Ciletik teh ka harap tong baru tong skip nonton terus nu urang siap abdi tos dugi ayeuna ka Ciletik teh anu tadi dicarioskeun di luhur. Nah, saya Ciletikna jadi aya cai kauripan Ciletik. Eta pangamut-ngamut ka Pangeran Arya Surya Atmaja Bupati Sumedang tahun 1882 sampai 1919 ujasa mantena ieu cai tiasa manfaat kanggo balarea. Kok kituna urang jaganya sadayana ki abdi urang sabiana ayeuna ka caina urang ka dieu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pokona mah tos beres di Toga dugikeun ka cai leutik na pali dieu. Tah ayeuna urang sareng barudak sareng nyanyian oge. Jangan kita tadi kira jangan udah. Tah jadi kesimpulanna kumaha kalian? Namanya di Toga dugikeun ka cai leutikna. Ya pokoknya kesimpulannya tadi atos meureun di luhurnya nu di luhur mah. Tah upami cai leutik mah panginten dari abdi mah ya ayo urang jaga we sarana pelestarian alamna nya. Tah Pari kan terus disebatkeun dina eta ge ieu manfaatnya kanggo balarea. Berarti sanes kanggo di dieu wae tapi kanggo sadayana. Kanggo sadayana kamaslahatan masyarakat pokona mah. Tah pokona mah tong hilapnya like share tong hilap. Pokona mah sok nu nontonan nyaeta di alam goib apa namanya di alam non kajian. Seluruh Nusantara. 2 3 Sundana Barudak Muara.